Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang lawung deui sareng sim kuring encing Adnan dina lalakon dongeng Sunda anu nuju meujeuhna haneut nuju ngagedurkeun rasa kapanasaran dina batin urang sadaya. Hiji carita anu mundel anu pinuh ku siloka hirup pinuh kurusia alam gaib karangan Ki Marawi. Urang lajengkeun deui mitra lalakon anu kamari katunda di Hanjuang Siang nincakana bagian kaopat kalayan judul anu moal gagal mawa keteg misteri Mustika Daun Jati Tanpa Urat. Kamari urang perantos nyaksian kumaha muringkakna bulu kalong di lembah sasak runtuh. Puncak amarah anu bijil tina batin Ki Sura saurang tukang alas huluh anu salamina di kolongan ku kamalatan. Parantos ngahudangkeun kakuatan nyaeta kakuatan liar tina salembar daun jati anu mulus tanpa urat. Daun anu anjeunna pendak di pasir reungit. Kakuatan anu ngagerakeun ribuan daun jati garing janten tameng hirup nyebat sareng ngancurkeun puluhan lintas siluman beureum lestreng milik kinaon dukun panyalu titahan juragan wirya anu sarakah. Tapi pamiarsa, unggal kakuatan gaib anu bijil tina barang pusaka salamina menta bayaran anu satimpal satu tasna kinaon kabur Ki Sura ngalenggerek labuh pingsan teu emut di bumi. Urang teundeun di haneuleum sieum urang tunda di Hanjuang Siang kumaha lalakon salajengna sumangga mitra kaum dangu supados teu nyangkolong kana waktos urang kersakeun sasarengan wilujeng ngadangukeun. Astagfirullahaladzim Kang, sing kuat Kang, nyebut Kang Sura nyebut dina jero hateng Kang. Sora nyiningsih ngaderek-dek dareuda kagagas pacampur jeung sora cirik leutik anakna anu masih kene dipangku dina lahunan. Harita waktu bener-bener geus nincak kana saberut peuting anu mangsana jep-jep simpe. Rombongan leutik anu diwangun ku Aki Sumanta, Kang Jalal oge nyiningsih jeung Ki Sura anu digotong keur mapai jalan satapak anu nanjak sakaligus lungkawing. Aranjeunna parantos ninggalkeun lembah sasak runtuh anu bieu pisan janten medan perang batin jeung getih. Ayeuna maranehna keur aya di ampalatan Pasir Keramat, hiji jalur anu katelah ku urang lembur salaku jalur panyecikan anu can karambah ku suku manusia biasa. Jalur nanjak anu pinuh ku tangkal kanyere gede jeung rungkun salak leuweung anu hium para mitra. Jalal, reuneulah sakedap Jalal. Teudeuneulah awak si Suradina luhur dahan datar eta. Urang kudu mariksa kayaanana. Ceuk Aki Sumanta. Sorana anu biasa tenang jeung pinuh ku wibawa sepuh. Harita mah kadenge aya sora anu ngadegdeg ipis. Hiji tanda yen kajadian di sasak runtuh bieu lain saukur perkawis adu jimat biasa mitra. Tapi geus nyetrok kana sesa tenaga batina anu geus nincak umur 80 tahun. Kang Jalal saurang pamuda lembur anu dadegana anak keker tur biasa manggul suluh mang kilo-kilo jarakna. Harita mah katingali kesang badak kesang lembut ngogrolok tina tarangna lain ku sababeratna awak Ki Sura anu digotong ku manehna jeung Aki Sumanta, tapi ku sabab aya hawa aneh anu bijil tina awak Ki Sura. Aki, nah awak Ki Sura teh beti isti-isti teuing kieu Ki. Kang Jalal nanya bari lalauna nunda awak Ki Sura dina luhur amparan daun garing di handapeun tangkal kanyere. Manehna ngusap leungeunna anu kenca. Ieu leungeun kuring nepi ka baal. Hawa tiisna teh lain siga hawa tiis angin peuting Ki, tapi siga urang keur nyepeng es anu dicandak tina jero sumur kuno. Nyong cap pisan kana sungsum ieu. Nyining si gancang deku disagigireun salakina. Dina remeng-remeng caang obor awi anu dicepeng ku Kang Jalal. Anu bieu tiasa dihirupkeun deui satos kinaon kabur. Nyining si nembongkeun beungeut anu pias lir tiwuhan. Panonna anu bareuh urut cirik teh teu boleh neuteup kana pigelang leungeun katuhu Ki Sura.
Aki tinggali ieu Aki. Gusti Nu Maha Agung, naon ieu teh Aki? Nyining si ngajerit leutik. Bari nungkuk biwirna para mitra. Aki Sumanta nyaketan anjeunna tungkul. Panonna anu seukeut mencorong kana pigelang leungeun Kisura. Barang nempo, Aki Sumanta langsung ngarengha panjang. Leungeun kencana anu ngadegdeg lalaunan ngusap jenggotna anu bodas ngarumbay. Dina dampa leungeun katuhu Kisura, mustika daun jati tanpa urat eta masih kene aya. Nempel lirgeus dielem ku kakuatan gaib. Tapi anu matak pikasieun mah tina tungtung lambaran daun anu mulus lemes kawa sutra eta ayeuna parantos bijil. Urat-urat lembut warna hejo ngora, urat-urat eta teh lain urat daun biasa mitra. Tapi urat-urat teh hirup, manehna ngarayap lalaunan, mapai kulit pigelang leungeun. Terus naik nembus kana kulit leungeun Kisura, nyatupkeun diri jeung urat getih manusia. Unggal-unggal Kisura ngarenghap, najan napasna satengah ngahegak jeung ampir teu kadenge. Urat-urat hejo dina kulitna teh milu ketuk-ketukan, milu kembang kempis lir jantung kadua anu keur nyeseup tanaga hirup tina awak Kisura. Astagfirullah, bener bae duga kuring. Aki Sumanta ngaharewos, sorana berat tur anca. Ieu barang geus mimiti menta bayaran. Mustika daun jati tanpa urat teh geus mimiti asup kana tahapan asimilasi. Manehna keur nyoba nyatu jeung sukma sarta getih si Sura. Janten kumaha Aki? Masalah ki abdi bakal salamet. Yining sinungkup leungeun Kisura nu kenca. Nahan ceurik ambe teu ngahudangkeun anakna anu keur tibra dina panyorangan samping. Kang Sura, sing eling Kang, ya abdi ningsi anak urang Kang, akang parantos janji pan moal ninggalkeun urang dunya akhirat. Aki Sumanta ngetrokeun deui iteukna kana taneuh mitra. Ningsi dangukeun kuring. Si Sura salamet peuting ieu ku sabab batinna masih kene boga jangkar. Saha jangkarna? Nyaeta maneh jeung anak maneh. Rasa hayang ngajaga kulawarga anu bieu ngahudangkeun kakuatan daun eta pikeun ngahancurkeun lintas siluman kinaon. Tapi amarah anu semu bijil tina batin si Sura parantos muka panto pikeun ieu daun asup leuwih jero. Lamun urang teu gancang nepi ka lembur sungsang sadana memeh pajar bijil, ya urat hejo bakal naik kana beuheung terus nembus kana jantungna. Lamun geus nepi ka lebah dinya si Sura bakal leungit ka manusianana. Manehna bakal robah jadi siluman atawa sukmana beak kasedot. Tiwas ngajadikeun awakna bangke nu garing kawas tangkal jati anu kaduruk. Kang Jalal anu ngadenge omongan Aki Sumanta langsung sayaga deui para mitra. Manehna nyepeng tak-tak Kisura siap-siap rek manggul deui. Lamun kitu mah, Aki, urang ulah loba teuing cicing di dieu, hayu urang lajengkeun mapai pasir keramat, kuring masih kuat lah. Ari kedah manggul Kisura dugi ka sungsang sadana mah. Ulah gagabah Jalal. Aki Sumanta nahan dada Kang Jalal ku leungeun kencana. Tempo ka tukang ya, tempo tuh. Kang Jalal jeung Nyiningsih malika tukang. Nembus poekna peuting di sela-sela tangkal kanyere pasir keramat. Di kajauhan, jauh di handapeun suku pasir tempat maranehna nangtung katingali, aya belasan cahaya obor anu pating gurilap oge samar-samar kadenge sora anjing pelacak anu ngagonggong papanjangan. Para mitra kaum dangu, ayeuna urang lebet kana ngagambarkeun siasat lautan Saraka. Harita sora meja jati anu dihantem ku peureup brak diurutan ku sora piring jeung cangkir kopi anu peupeus ambiar kana lantai puing-puing bambu para mitra. Goblok, dukun dakok, dukun panyalu naon maneh teh kinaon?
cina ilmu maneh pangsaktina di leuweung larangan pasir suren. Rek ngaleutak si Sura tukang alas suluh anu malarat oge bet meuni eleh dekok sia teh ah. Sora anu ngagedur kawaseuna nembus jero imah panggung panggedena di lembur babakan Sang Hyang Paramitra. Saha deui lamun lain Juragan Wirya. Bandar tanah anu sarakah eta keur leumpang rurat reret di tengah imahna. Beungeutna anu pinuh ku gajih teh robah jadi beureum kawas hurang kulub. Sarung sutra anu dianggo ku manehna geus kotor ku lebu bako. Urut padudan anu bieu pisan ditamplokeun bakating ku amarahna. Di juru poek deukeut panto kinaon nangtung ajeg jubah hideungna anu rada kotor tur seungit hanyir getih lintah bieu masih kene dianggo najan Juragan Wirya ngamuk kawas maung bayangan. Yakinaon mah tetep tenang. Panon kencan anu buncelik mencerong seukeut haseup ipis warna hejo masih kene kaluar tina selak biwirna anu hideung. Wirya, cicing sungut maneh cicing. Ceuk kinaon. Sorana parau jero jeung mawa hawa tiis anu mantak nyeureud kana ceuli. Lamun maneh biar aya di sasak runtuh, maneh moal bisa bacot kawas kieu sia teh. Manengan bakal jadi bangke anu dicabe ku daun jati garing. Si Sura bieu lain manusia biasa. Kakuatan mustika daun jati tanpa urat anu aya di manehna geus mimiti urang secara liar sia teh. Kuring mah teu paduli rek liar rek jinak. Juragan Wirya nyiduh kana lante. Tah. Nu penting mah eta daun kudu jadi milik kuring. Maneh geus apal pancaritana kinaon. Lamun kuring boga eta daun, kuring bakal jadi jalma bang beungharna di ieu pasir. Moal aya nu wani ngalawan. Jeung sakabeh tanah urang cadas gantung jeung babakan Sang Hyang bakal ragrag kana leungeun kuring. Ayeuna maneh kalah kamawa laporan yen rencana urang teh gagal total. Dekok. Kinaon lajeng ngalengkah lalaunan. Nyaketan Juragan Wirya. Sora gelang akar bahar dina leungeunna pating keletek. Klitik-klitik. Dangukeun Wirya, dangukeun. Sura bieu salamet ku sabab maneh dibantu ku Sumanta. Sumanta teh kokolot anu nyaho sajarahna. Manehna mawa si Sura ka lembur sungsang sadana hayang manggian aki guru reksa pikeun ngalakukeun ritual pamisahan pusaka. Kinaon seuri leutik. Sora seurina mantak puringkak bulu punduk. Jiga sora manuk buek peuting. Tah, tidinya aya kasempetan pikeun urang. Kasempetan naon? Maranehna apa rek nambaan si Sura? Lamun si Sura cager jeung eta daun leungit, kuring meudang naon? Juragan Wirya nembongkeun sifat sarakahna anu murni. Maneh teh benar-benar saraka tapi kurang pinter Wirya. Kinaon ngaharewas biwirna hampir nempel kana ceuli Juragan Wirya. Mustika daun jati tanpa urat teu bisa direbut ku cara kekerasan fisik salila batin si Sura masih kene kuat. Lamun maneh maehan si Sura dina kayaan daun eta keur nyantel dina sukmana, kakuatan daun eta bakal malik maehan sakabeh jalma di sabudeurna kasup kuring jeung maneh. Urang kudu make cara anu lemes. Urang manfaatkeun wae rasa melangna si Sura. Urang gunakeun pamajikanana jeung anakna siningsih salaku pancingan. Juragan Wirya panonna langsung murlem. Aya kilat licik anu mimiti bicil tina sorot matana Paramitra. Maksud kinaon urang cul siningsih hidup? Benar. Kinaon unggek. Urang susul maranehna. Kuring geus nyaho Sumanta pasti bakal mawa si Sura mapai jalur pasir keramat. Manehna leumpang. Yakin laleumpang maranehna. Bari ngagotong si Sura anu pingsan. Pan eta teh aya jarak lambat. Ya, ukituna ayeuna ya, kendol, jalu. Kinaon ngagorowok ke arah buruan imah Paramitra. Sakedapan harita kurunyung teh dua urang badega andalan Juragan Wirya suka tengah imah. Si Gendol jeung si Jalu dua jawara eta katingali masih kene pias urut kejadian di imah Ki Sura kamari subuh.
Dada maranehna masih kene baret-baret urut dililit ku akar jati mistis. Tapi ku sabab sieun, ku Juragan Wirya jeung diiming-imingan ku duit rokok anu gede, maranehna kapaksa kudu nembongkeun sifat jajago deui. Ayo naon juragan? Ayo naon ki? Si Gendol nanya bari ngusap dadana anu buruntus. Gendol, ya lu kumpulkeun kabeh pemuda lembur jeung jawara pasar anu biasa dibayar kuing. Bawa parang maraneh, bawa bedog, jeung bawa anjing palacak cina babakan Sang Hyang. Juragan Wirya marentah bari ngacungkeun leungeunna anu pinuh ku cincin batu akik. Urang susul si Sumanta ka perbatasan lembur Sungsang Sadana. Lamun maraneh nambung masrahkeun si Sura jeung dauna, urang urun karusuhan di lembur eta. Kepung, culik pamajikanana bawa ka hareupeun aing. Oh, tapi juragan, si Jalu rada ngadegdeg. Lembur Sungsang Sadana teh katelah angker ki. Cenah mah eta teh pan tempat panyumputan para wali jeung karuhun baheula. Loba raja-raja gaib anu teu bisa sembarangan dilebatan kurang lembur biasa. Kinaon lajeng ngalengkah ka hareupeun si Jalu. Panon kencana mencorong seukeut nepi ka si Jalu tungkul bakating ku sieun. Jalu, tong loba bacot maneh. Ieu kuring mawa jimat Bang Bukaraja. Kinaon ngaluarkeun sababaraha lembar lawon hideung anu geus dirajah ku getih hayam cemani tina jero jubahna. Bagikeun ieu ka kabeh pamuda anu milu. Ilmu Raja Boga Sumanta jeung Guru Reksa moal bisa nahan kakuatan getih pasir suren anu aya dina ieu lawon ayeuna. Sok ayeuna rinit sia. Lamun payar geus bijil, tur maranehna geus asup ka jero saung ritual. Artina urang bakal kalengitan momen. Bangga juragan, bangga ki, bangga. Si Gendol jeung si Jalu gancang undur-unduran lumpat kaluar ti imah pikeun ngumpulkeun pasukan bayaran Juragan Wirya Paramitra. Juragan Wirya seuri sombong bari neuteup kaluar jandela ka arah pasir Karamat anu poek mongkleng. Sura maneh ngan ukur tukang alas. Nyaeta tukang alas sulu anu malarat. Maneh moal bisa nyumputkeun eta daun salawasna tina leungeun kuring. Dulunya maneh bakal burak peucing ieu oge. Para mitra kaum dangu, sora lolongan anjing anu beuki deukeut pacampur jeung sora suku anu lulumpatan mapai rungkun salakeuleung. Was-wus, sora angin peuting beuki tarik marengan sora reketna tangkal awi anu silih gesrek para mitra. Aki, caya obor ti handap beuki deukeut wae ki. Anjing-anjing eta jiga anu geus meunang ambe urat getih ki Sura. Kang Jalal ngomong satengah harewos. Napas na ngahegak teuas. Waranehna ayeuna geus ampir nepi ka puncak pasir Keramat. Hiji tempat anu janten ambang batas kayaan di sabudeureunana. Beuki simpet tur geueuman. Kabut ipis warna bodas mimiti turun tina luhur gunung mawa hawa tiis anu beda jeung hawa tiis tina awak ki Sura. Ieu mah hawa tiis anu mawa wibawa spiritual. Nyaeta wibawa spiritual anu kaci da jerona. Aki Sumanta eureun leumpangna iteuk awi tumpukna ditancapkeun pageuh pisan kana taneuh garing. Sok. Anjeunna neuteup ka hareupeunana. Di dinya di sela-sela dua tangkal jati raksasa anu umurna geus ratusan taun. Katingali aya kabut anu kandel pisan. Jiga tembok bodas anu ngahalangan jalan satapak. Jalal ningsih urang geus nepi ka ambang batas gerbang lembur Sungsang Sadana. Cek Aki Sumanta bari ngusap ke sang tiis dina tarangna. Tapi tingali kabut eta lain kabut sembarangan. Eta teh kabut Raja Bumi
Jimat panyalindung anu dijieun ku para wali jeung kokolot karuhun baheula pikeun ngajaga ieu lembur tina sora jeung kakuatan jahat di luar. Nyiningsih anu keur nangkep anakna bari disimbutan ku samping sarung kaget. Nyaketan kabut eta. Aki, nah urang tiasa lebet. Tingali Kang Sura beuki pias Aki bibirna parantos ngaluarkeun warna biru. Bener wae para mitra dina panyorangan obor. Beungeut Ki Sura geus teu jiga manusia hirup deui urat hejo mistis anu tadi dina pigeulang leungeun. Ayeuna parantos ngarayap naik nembus kana tak-tak malah geus mimiti nembongkeun cabang-cabang lembut dina lebah ti korona. Unggal urat eta ketuk. Ki Sura ngagerem lalaunan dina pingsana. Sora geremanana lain sora manusia biasa tapi sora anu ngalapis jiga sora angin anu nembus guha poek. Kuring rek nyoba muka pantau gerbangna. Aki Sumanta ngomong bari daku dihareupeun kabut kandel eta. Anjeunna nyepeng itek ku dua leungeun. Panona dipeureumkeun bibirna mimiti mapatkeun doa jeung janji karuhun baheula. Sampurasun karuhun anu ngajaga lemah sungsang sadana. Sim kuring Sumanta ti cadas gantung. Dongkap sanes bade mawa kerusuhan, sanes bade mawa sifat sarakah. Tapi sim kuring mawa hamba Allah anu nuju maryogikeun pitulung. Sukmana nuju ditalian ku jimat petaka pasir reungit. Buka pantona, buka pantona. Harita sora angin anu muter leutik us. Marengan sora reketna akar tangkal jati raksasa. Nusiga anu mipuah jalan para mitra. Tapi pamiarsa, hal anu aneh kajadian. Lain teh kalah kamuka eta kabut raja bumi kalah kabeuki kandel. Malah ngaluarkeun hawa dorongan anu kacida kuatna nepi ka Aki Sumanta undur-unduran dua lengkah. Meh-mehan labuh lamun teu ditahan ku Kang Jalal. Aki nah bet kieu Ki, ieu. Kang Jalal ngagorowo panona buncelik. Astagfirullahaladzim. Aki Sumanta neuteup leungeunna anu ngadegdeg. Kabut baya lindung ieu nolak urang Jalal. Daun jati tanpa urat anu aya di si Sura parantos ngaluarkeun energi liar anu teuing ku gede. Kakuatan raja desa ngadeteksi yen si Sura teh lain manusia anu mawa panyakit. Tapi mawa ancaman petaka nu bisa ngancurkeun sakabeh lembur. Raja bumi ieu nolak sagala rupa barang pusaka paninggalan kerajaan heubeul. Janten kumaha atuh ieu Ki? Upami teh tiasa lebet urang bakal dikepung ku pasukan Juragan Wirya di dieu ieu. Kitu oge panyaur ti Kang Jalal jeung Nyiningsih. Nya Nyiningsih ceurik balilihan. Manehna geus bener-bener nepi kana batas kesabaran batinna. Sedengkeun di kajauhan sora anjing pelacak geus beuki deukeut. Malah sora gogorowokan pamuda bayaran Juragan Wirya parantos mimiti kadenge nembus rungkun salak leuweung para mitra. Itu maranehna itu susul bapak jalan anjak eta. Tangkep si Sura tangkep. Sora si gendol ngagedur ti kajauhan. Kang Jalal langsung wae narik bedog seukeutna tina cangkengna. Sret sora besi bedog nu ditarik teh ngalewihan sora angin. Panon pamuda eta ngaluarkeun kilat amarah. Aki, jaga Nyiningsih jeung Ki Sura di dieu nya. Kuring moal cicingeun Ki, najan kuring ukur pamuda lembur biasa kuring bakal nahan si Gendol jeung si Jalu di jalan satapak eta. Demi kasalamatan urang kabeh, kuring moal mundur sanajan kudu ngocorkeun getih. Jalal, ulah gagabah. Maranin halomba teuing Jalal. Aki Sumanta nyoba hudang. Tapi sesa kakuatan batin Nabi urut bentrok jeung kabut raja bumi parantos ngajadikeun sukmana leuleus. Dina kaayana nu kacida meujeuhna kritis turusuh kitu pamiarsa.
Dadak sakala ti jero kabut raja bumi anu kandel eta kadenge aya sora lengkah bapa-bapa anu ancap pisan. Tuk tuk tuk. Sora itek awi wulung anu ditokkeun kana taneuh garing. Najan sora itek eta leutik tapi heran pamiarsa, sora gogorowokan pasukan juragan Wirya jeung lolongan anjing pelacak ti handap pasir teh langsung jep-jempe sakedapan kawas aya kakuatan anu nahan sora maranehna. Kabut kandel warna bodas eta lalaunan mapai janten ngabelah jadi dua jiga panto gerbang istana kuno anu dibuka. Tina sela-sela kabut bijil saurang sepuh anu perawakanana agung jangkung disimbutan ku jubah bodas leuseuh anu geus kuno pisan. Janggutna bodas ngarumbai panjang sapertos Aki Sumanta, tapi panona Gusti Nu Maha Agung panon sasepuh eta teh herang mencorong nembus batin sahabae anu nempo. Saeta sepuh teh para mitra nyasing horeng pamiarsa, anjeunna teh Aki Guru Reksa, kolot utama spiritual lembur sungsang sadana anu salamina dicaritakeun ku bara kolot baheula. Aki Guru Reksa nangtung di antara dua tangkal jati raksasa, neuteup ka Ki Sumanta terus matangkeun panonna kana awak Ki Sura anu keur ngagoler dina taneuh. Anjeunna ngarahuh panjang. Hiji rahu anu neuteupeun rasa sedih sakaligus melang anu kacida jerona. Sorana anca berat tapi netep pinuh ku wibawa. Nyaeta wibawa saurang sepuh anu ngaliwihan wibawa Aki Sumanta. Sumanta, geuning maneh nekat mawa ieu lalakon ka dieu. Kasep Sura anjeun mawa petaka dunya anu can waktuna kabuka dina lemah ieu Kasep. Para mitra kaum dangu, Aki Sumanta lajeng gancang nyembah ku dua leungeunna. Sembah hormat saurang kokolot ka sesepuh anu langkung jembar ku pangabisa. Aki Guru, hapunten sim kuring anu parantos kumalantang ngalanggar adat gerbang desa. Tapi tingali kayaan si Sura, Aki. Ieu lain perkawis si Sura yang beunghar ku cara saraka. Tapi mustika daun jati tanpa urat eta parantos nyatupkeun diri secara liar ku sababatina bieu pisan dikepung ku balad kinaon. Aki Guru Reksa ngalengka lalaunan kaluar tina batas kabut. Unggal-unggal suku anjeunna nincak taneuh hawatis nyongcap tina awak Ki Sura teh lalaunan ngurangan kaganti ku hawa haneut anu matak diis kana sirah. Anjeunna tungkul dihareupeun Ki Sura panonna neuteup kana urat-urat hejo anu ayeuna parantos mapai kana beuheung Ki Sura ampir nembus rahang handapna. Mustika daun jati tanpa urat. Aki Guru Reksa ngaharewos. Panon anjeunna mencerong lambaran daun anu nempel dina dampaleungin Ki Sura. Barang ieu teh nyaeta salah sahiji ti 3 lambaran daun jati purba anu lungsur di puncak pasir reungit zaman kerajaan Burak baheula. Manehna boga sifat kawas eunteng dunya, kawas cermin batin. Manehna moal bisa dipisahkeun ku cara kekerasan, yang manehna moal bisa diusir ku jimat ilmu hideung. Anjeunna Malik ka Ningsih anu keur ngadeg-deg nahan tangis. Ningsih, saking maneh salila ieu hirup dina batin anu tatu. Manehna loba dihina ku urang lembur ku sabab miskin. Loba dikolongan ku sabab ngan saukur tukang ngalae suluh di alas. Jadi tatu batin eta anu janten perekat utama naon pangna ieu daun betah pisan aya dina jero sukma salake maneh. Mustika ieu ngagedekeun naon anu aya dina jero dada inangna. Lamun dina batin si Sura mimiti aya rasa agul dendem yang hayang balas dendem ka juragan Wirya, maka daun ieu bakal ngahakan sakabeh kamanusaanana ngajadikeun manehna wadah petah kapikeun sakabeh pasir.
Aki guru. Nyining si nyuuh kana suku Aki Guru Reksa. Tulungan Kang Sura Aki. Abdi alos hirup miskin, alos hirup sangsara. Asal Kang Sura tiasa jagrah deui janten manusia biasa. Abdi embung salaki abdi robah jadi siluman Aki. Aki Guru Reksa ngusap sirah nyining si lalaunan. Udah ngening sih kasalametan salaki maneh satengahna aya dina leungeun maneh. Sabab maneh salaku jangkar moralna. Tapi penting ieu kayaan geus teuing ku kritis. Urat getihna geus mimiti kasedot. Anjeuna lajeng malik ka Aki Sumanta jeung Kang Jalal. Bawa si Sura ka jero saung pusaka di tengah lembur. Urang kudu ngalakukeun ritual Raja Pamunah pikeun nahan aliran energi daun eta memeh pajar bijil. Jalal jaga panto gerbang luar bareng jeung sesajimat kabut guring. Pasukan Juragan Wirya jeung Kinaon geus aya di handap pasir. Maranehna mawa jimat getih pasir suren anu bisa ngaruksak raja desa. Mangga Aki Guru kuring siap. Kang Jalal unggek teas leungeunna nyepeng hulu bedog kalayan kakuatan murni saurang pamuda anu satia para mitra. Para mitra kaum dangu kacaritakeun sora gugorowokan pasukan Juragan Wirya anu beuki deukeut. Tokur bang desa na euy, kepung. Ulah dibere kendor, ulah dijieun lolos. Sok kepung. Pacampur jeung sora anjing anu ngagogos sakaligus sora seuneu obor anu pating gelebug ditiup angin peuting para mitra. Maranehna geus dongkap. Aki Sumanta ngomong bari panonna mencerong ka jalan satapak di handapeun dua tangkal jati raksasa. Tina sela-sela rungkun salak leuweung, bijil belasan pamuda bayaran Juragan Wirya anu dipingpin ku si Gendol jeung si Jalu. Ditukangeun maranehna Juragan Wirya leumpang bari dibimbing ku Kinaon anu jubah hideungna ngalayang katiup angin peuting. Kabeh pasukan eta mawa lawon hideung rajah getih anu ditalian dina sirah atawa dina leungeun maranehna. Ngaluarkeun bau anjir getih hayam cemani anu kacida kuatna para mitra. Juragan Wirya anu nempo rombongan Aki Sumanta geus aya di hareupeun kabut desa langsung ngagorowok bari seuri sombong. Sumanta, rek lompat ka mana sia teh? Hah? Nalika maneh geus nepi ka gerbang sungsang sadana oge maneh moal bisa nyumputkeun si Sura tina leungeun kuring? Oge Aki Guru Reksa, pasrahkeun eta. Pasrahkeun ta si Sura teh jeung daun jati eta ka kuring. Lamun embung, ieu lembur bakal diurun karusuhan ku pamuda kuring peuting ieu oge. Aki Guru Reksa teu nembongkeun rasa sieun saeutik-eutik acan mitra. Anjeunna nangtung ajeg itek awi wulungna diangkat saeutik panonna mencerong ka arah Kinaon anu aya di sagigireun Juragan Wirya. Naon? Geuning maneh masih kena resep jadi anjing garong anu nyatu bangke sarakahna manusia. Ceuk Aki Guru Reksa sorana netep tenang tapi mawa tekanan spiritual anu kacida gedena nepi ka pamuda bayaran Juragan Wirya anu aya di barisan hareup langsung ngelenggerek undur-unduran sakedap para mitra. Kinaon ngalengkah ka hareup panon kencana anu buncelik mencerong balik ka Aki Guru Reksa. Guru Reksa, tong agul maneh ku ilmu kasuciannya. Peuting ieu daun jati tanpa urat eta geus milih inangna.
Tapi inangna leles teuing. Lamun maneh embung ieu lembur para wali. Lembur ku getih pasir suren mending pasrahkeun wae tah si Sura. Nya urang bagi we kekuatan dunia di dieu nya. Yo kitu we urang mangajak dame. Sura lain barang dagangan atuh naon. Jeung laun eta lain jimat pasugihan dunya. Aki guru reksa ngetrokeun iteukna kana taneuh. Tok sakedapan atuh kabut raja bumi anu tadi ngabelah teh lalaunan nutup deui mitra ngabentuk tembok bodas anu kandel di hareupeun Kang Jalal anu keur sayaga nyepeng bedog. Sumanta ningsih gancang bawa si Sura ka jero saung ritual. Jalal, jang tahan maranehna di dieu nya. Tong meunang aya getih sarakah anu nembus kabut ieu memeh ritual di mimitian. Aki guru reksa marentah bari gancang malik ngabantu Aki Sumanta manggul awak Ki Sura anu geus mimiti ngadegdeg parah asup ka jero sakujur wilayah lembur sungsang sadana para mitra. Para mitra kaum dangu kacaritakeun bentrok di panto gerbang. Sora pertempuran anu pecah, sora besi bedog anu bentrok sakaligus sora gogorowokan jalma anu silih tarajang. Beak, reket-reket, serau, rebut gerbangna. Tak alungkeun eta, keur ngabedah rajah kabut. Pakelamun getung maneh eta tah, woi. Rame para mitra, si gendol ngagorowok bari ngangkat parang panjangna anu seukeut. Belasan pamuda bayaran Juragan Wirya oge langsung maju bareng. Maranehna ngalungkeun lawan hideung, raja getih cemani tina jero jubahna ka arah kabut rajah bumi. Barang eta lawan hideung nempel kana kabut kejadian hal anu matak pikasieun. Kabut bodas anu suci eta lalaunan roba jadi warna beureum pias. Sora gumeret kawas sora daging anu kabeulem kadenge dina hawa. Rajah bumi desa mimiti rajet bocor ku kakuatan ilmu hideung pasir suren milik kinaon para mitra. Kang Jalal anu nangtung di hareupeun kabut henteu nembongkeun rasa miris saeutik-eutik acan. Manehna nyepeng bedog seukeutna ku dua leungeun huntuna diketekkeun. Sabaen wani ngalengkahkeun suku kana lemah ieu maneh kudu ngalewatan heula bedog kuring. Ceuk Kang Jalal ngagorowok bari luncat ka hareup. Tras. Sora tetekan bedog anu nembus daging sakaligus sora jeritan jalma anu tatu dina taneuh para mitra. Nya kajadian pertempuran fisik mistis anu realistis tur kacida hebatna di banto gerbang lembur sungsang sadana. Kang Jalal tarung mati-matian laksana maung leuweung anu ngajaga anakna. Bedogna pating belesat tina poekna peuting nahan dua pamuda bayaran Juragan Wirya nepi ka maranehna labuh balumuran getih dina taneuh garing. Tapi pamirsa, si gendol jeung si jalu anu parantos dibere jimat kakebalan ku kinaon teh langsung maju bareng ti arah kenca jeung katuhu. Maranehna ngaraweuh awak Kang Jalal make parang jeung golok maranehna. Pamuda bolo, bodar maneh peuting ieu. Si gendol ngagorowok bari ngasupkeun sabetan parang ke arah dada Kang Jalal. Nya Kang Jalal gancang nahan ku cara ngangkat besi bedogna. Trang, sora bentrokan besi anu ngaleuwihan sora angin peuting anu mawa kembang api leutik anu ngagurila para mitra. Kang Jalal undur-unduran dua lengkah. Leungeuna karasa baal ku sabab si gendol boga tenaga fisik andalan anu kacida gedena dibantuan ku jimat kakebalan pasir suren. Sementara di tukang, Juragan Wirya keur nangtung bari ngusap cincin akikna. Seurina sombong tur agul. Jalal,
Pamuda beleguk. Malingan saukur pamuda miskin anu sok mantuan si Subanta ngalaka nyere sia teh. Mana moal bisa nahan kekuatan duit kuring mah. Kepung terus kepung. Lembur kabeh. Saha we anu jero lembur eta? Lemburkeun. Kinaon anu nangtung di sagigireunana. Henteu matengkeun panon kana pertempuran. Panon kencana anu buncelik tetap mencorong ke arah tengah lembur manehna mah. Ka arah hiji saung panggung gede anu lampuna masih kene caang ku patromak tempat Aki Guru Reksa jeung Aki Sumanta keur nyiapkeun ritual pamisahan pusaka. Kinaon seuri leutik haseup hejo tina bibirna beuki kandel ditiup angin. Sura ritual Raja Pamunah Guru Reksa moal bisa sampurna lamun batin maraneh parantos dikurung ku rasa sieun. Peuting ieu dunya maraneh bakal jadi milik kuring. Yang maraneh ngan saukur bakal jadi bangke jati anu garing. Mitra kaum dangu, kayaan di jero saung pusaka lembur sungsang sadana benar-benar tegang harita tur pikasieun pisan pamiarsa. Di tengah ruangan Ki Sura keur diedengkeun dina luhur palupuh anu parantos dirajah ku aksara Sunda kuno warna emas. Di sabudeureun matras eta Aki Guru Reksa jeung Aki Sumanta keur deku. Dua leungeun maranehna dicepengkeun kana iteuk awi masing-masing mapatkeun mantra suci kalian konsentrasi batin anu muter. Nyining sinangtung di juru ruangan nangkep anakna anu leutik bari awakna ngadeg-deg parah. Panon nyining si teu weleh netep ka Ki Sura. Kaayaan Ki Sura harita geus bener-bener kritis mitra kaum dangu. Raraina parantos pinuh ku urat-urat hejo mistis anu hirup. Malihan kulit raraina anu tadina mulus urut kajadian kamari subuh ayeuna parantos mimiti robah jadi teuas, garing, tur baret-baret jiga kulit tangkal jati kolot anu parantos puluhan tahun di leuweung angker. Tangan katuhuna anu nyepeng mustika daun jati tanpa urat eta ngageter parah. Cahaya hejo pekat kaluar tina sela-sela ramona nembus sela-sela hateup saung nepi ka hawa di jero ruangan robah jadi tiis nyong cepa campur jeung bau wangi daun jati purba anu teuing ku nyeureud kana irung. Sumanta tahan sesa tenaga batin maneh. Aki Guru Reksa ngagorowok di antara sora raungan Ki Sura. Ieu daun keur ngalawan maneh embung dipisahkeun tina sukma si Sura. Urang kudu ngawatek Raja Pamunah tahapan kadua pikeun mutuskeun urat hejo eta tinana di darah manusia. Aki Sumanta huntuna diketekkeun. Getih seger mimiti kaluar tina sela-sela bibirna bakating kunahan tekenan spiritual daun anu kacida beratna para mitra. Aki Guru, sim kuring masih kuat, tapi batin si Sura nuju perang Aki Guru. Manehna nuju kagoda ku sora-sora dendam masa lalu. Tina jero daun eta Ki. Bener bae. Najan Ki Sura keur dipereumkeun panonna tapi bibirna terus ngagerem lalaunan ngaluarkeun sora asli pacampur jeung sora gaib anu jero. Wirya, maneh salila ieu parantos ngahina kuring. Maneh nyebut kuring tukang alas, suluh malarat. Kuring bakal jadi jalma pangbeugana. Kuring bakal ngancurkeun lemah maneh Wirya. Kang Sura sing eling Kang. Nyining si lumpat manehna deku di sagigireun matras. Nyoba nyepeng leungeun kenca Ki Sura anu masih kene bebas tina urat jero. Tong dangukeun sora eta Kang, eta sora setan sarakah inget ka abdi Kang, inget ka barudak kurang. Urang mulang ka babakan Sangyang urang hirup miskin deui oge teu sawios-wios Kang, asalkeun akang tetep janten Kang Sura anu bager, anu sok salat bareng jeung abdi dina luhur samak panggung baheula Kang. Cipanon nyining sih ngorolok, ragrag persis kana dampal leungeun kenca Ki Sura, barang eta cimata ngatel. Lajeng urat-urat hejo dibeheung Ki Sura sakadapan semu surem. Sora raunganana rada ngaleutikan para mitra nembus sora aslina anu pinuh ku rasa ketir jeung kasieun. Ningsih, tulungan kuring Ningsih. Ieu daun meuni nyeri pisan.
jantung kuring jiga nu disabet ku hinis awi kuring siening sih tan sura sembahkeun rasa eling maneh ka nu maha kawasa sebut asma Allah sura. Aki guru reksa marentah bari ngetrokeun itek awi bulungna 3 kali kana lante papan saung. Tok tok tok. Sakedapan tina itek awi guru reksa keluar cahaya putih ipis anu langsung ngurung awak di sura. Nahan aliran urat hejo ambeh teu naek deui kana rahang handapna. Kayaan di jero saung mimiti rada tenang mitra. Hawatis nyong cabla launan kaganti ku hawahan ritual. Tapi pamiarsa di luar saung suara pertempuran di pantu gerbang desa ngadadak roba jadi suara anu beuki deukeut tur rusuh parah. Geuning di dieu maneh nyumput teh dekok. Suara anu sombong tur kasar eta bijil tina lawang pantos saung anu parantos ambiar sababaraha bagianana. Sing horeng pamiarsa si Gendol jeung si Jalu parantos hasil nembus pertahanan Kang Jalal. Kang Jalal katingali undur-unduran dugi ka pakarangan saung, awakna parantos pinuh ku baret getih tur napas ampir-ampiran beak nahan belasan pamuda bayaran juragan Wirya di luar. Si Jalu anu boga perawakan cepet tur licik langsung luncat ka jero saung leungeunna anu kandel ku otot langsung ngaraweuh tak-tak Ningsih anu keur deku disagigireun ki Sura. Nyai, milu jeung kuring ka hareup juragan Wirya. Rong lo bawa wacot maneh. Si Jalu ngagorowok bari nyeret leungeun Ningsih secara kasar parah para mitra. Aki tulung, Aki, Kang Sura tulung. Ningsih ngajerit balilihan. Manehna nyoba nahan awakna dina lante saung, tapi tenaga fisik si Jalu teuing kukuat dibantu ku jimat kakebalan pasir suren. Anakna anu masih kena dipangku dina panyurangan samping milu cirik histeris nyababkeun suasana di jero saung teh robah jadi lautan keteg misteri anu teuing kupikasieun. Aki Sumanta jeung Aki Guru Reksa anu keur aya dina tahapan puncak ritual Raja Pamunah teu tiasa ngalepaskeun leungeun maranehna tina itek pusaka. Lamun maranehna ngalepaskeun konsentrasi batin harita oge kakuatan daun jati tanpa urat dina awak Kisura bakal meledak secara liar. Maehan sakabeh jalma di jero lembur kaasup Ningsih jeung barudakna. Maranehna kaiket dina lingkaran ritual para mitra. Jalu, urang ajar maneh. Lepaskeun Ningsih. Aki Sumanta ngagorowok getih seger beuki loba kaluar tina cangkemna. Panon sepuhna mencerong semu beureum nahan amarah batin. Sementara Kisura barang manehna ngadenge jeritan pamajikanana jeung cirik histeris anak nu pangberatna eta pamiarsa sakedapan. Jangjang batinna jiga nu potong, jangkar moralna potong secara total. Rasa sieun kalingitan kula warga pacampur jeung amarah dendam masa lalu anu parantos ditahan salila puluhan tahun ngadadak ngagedur deui janten hiji kakuatan sababaraha tanding dina jero dadana. Jalu, Wirya, teu ngagang kula warga kuring. Kisura ngaraung luhur pisan para mitra. Hiji rawungan anu ngalewihan sora guludug diusum katilu. Panon Kisura anu tadina dipeureumkeun ngadadak muka. Tapi pamiarsa, panon eta geus eueuh warna hideung atawa boda saeutik-eutik acan. Panon Kisura teh parantos roba jadi warna hejo pekat sautuhna anu ngaluarkeun cahaya jiga panon siluman leuweung jati tua. Tina cangkem Kisura bijil semburan getih hideung anu ngaluarkeun aroma wangi daun jati purba anu kacida nyereudna para mitra. Matras anyaman anu dijieun tina awi koneng Raja Emas tempat manehna ngagoler langsung retak. Ambiar janten puing-puing leutik akibat hanteman energi liar daun anu kacida dahsyatna. Awak Kisura lalaunan ngalayang deui di luhur hawa. Sakujur kulit awakna parantos roba jadi teuas, kawas kulit tangkal jati kolot. Tur urat-urat hejo mistis eta parantos naik nembus rahangna anu asup kana sela-sela rambutna. Si Jalu anu nempo parobahan Kisura anu kacida pikasieunana eta langsung soak. Manehna nyeret Ningsih leuwih rurusuhan kaluar tina pantos saung lumpat ke arah buruan lembur tempat juragan Wirya jeung kinaon parantos nungguan bari dikawal ku sesa pasukan bayaran.
Aki guru reksa anu nempo ritual gagal total akibat konsentrasi batin pecah. Langsung ngarahuh panjang bari gogodreg sirahna. Panon sepuhna nembongkeun rasa melang anu can pernah aya sateu acana dina sajarah lembur sungsang sadana. Anjeunna neuteup ka Aki Sumanta anu parantos labuh nangkarak bengkang dina lante saung bakating kubeak tenaga batinna. Aki guru reksa ngomong, sorana berat tur anca, nembus sora badai peuting anu mimiti bijil tina luhur langit pasir karamat. Sumanta, ritual urang gagal, jangkar moralna parantos potong. Si Sura ayeuna lain manusia deui, manehna parantos roba jadi wadah petaka nu bakal ngaleborkeun sakabeh pasir dunia peuting ieu oge. Di luar saung para mitra, Ki Sura anu awakna parantos satengah ngawujud siluman tangkal jati kolot, ngalayang lalaunan kaluar tina lawang panto. Panon hejo pekatna mencerong ke arah si Jalu anu keur nyered pamajikanana di pakarangan lembur. Hawa disabudeureun sungsang sadana ngadadak robah janten lautan keteg misteri anu teuing kumuringkakna bulu kalong. Nanging deudeuh teuing mitra, jalana mangsa parantos kedah mentas carita. Lalakon bagian kaopat urang tunda heula di lebah dieu. Sakitu anu tiasa kapihatur kusim kuring encing Adnan, hapunten tina samudayaning kalepatan jeung kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.